Sampurasun tepangkeun wasta abdi Adi Andriansah ti kelas 12 IPS 5 bade ngadugikeun sajak Jante Arkidam Aji Prosidi. Panon beureum siki saga leungeunna seukeut lalancip gobang niplasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Ti peuting angkeup ku mendung Jante Raja Alam Peteung. Matek aji panarawangan manjing kaliang sosoroting sinar. Jaruji beusi pakgede milai kuramona. Ti peuting ngadalingding wangi Jante Raja dina tayuban. Ngagak-gak seuring ngibingan ronggeng. Mantri pulisi ngalieu ka dieu. Bantingkeun kartu, bantingkeun dadu. Wadana ulah nundutan di dinya. Urang ngibing jeung kula Jante Arkidam. Silih teuteup wadana jeung mantri pulisi Jante Arkidam ngabongkar pak gade peuting tadi. Ayeuna makalangan di nu tayuban. Nya kaula Jante Arkidam sing saha nu wani maju rek ditigas. Leungeunna kula lalancip pedang ngahep-hep sapang lalajoan. Neuteup ka Jante nu matana ngembang wera. Kunaon neuteup ka kula terus ngibing. Peuting nyereklek beak. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing nyolempang solendang. Nguyup arak sloki ka 8 likur. Waktu beurang datang, Jante ngagoler. Diburu ku mantri polisi Jante Arkidam Nusa Kambangan. Ngagisik hayang sidik Jante moncrong mantri polisi. Ki mantri, tindakan andika lelewa bikang. Ngabokong jalma keur tibrak. Arkidam ditalikung leungeunna 2. Sorat matana ngeuntab seuneun. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitip cahaya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji, mantri pulisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Saha nu jago nungtut bela, datang mun kaula nyaring.